teh keur ngaji teh mulia keur ngaji teh nu ngadengekeun lain sakadar jelema bae lantaran ketika didengungkeun ayat-ayat suci Al-Qur'an malaikat ngadengekeun hiji-hijina huruf teh aya timbul malaikat 10 hiji huruf timbul 10 hiji huruf timbul 10 darariuk di dinya urang teh keur ngahiji jeung malaikat wah berarti mulia jasa kunaon tuh hayang gegeraan balik geus nula deuleu wae kajem angel teh ieu kiai ieu sial jasa aing boga janji ji atuh kakak mah kakak bae ka ditu tempat eta tempat ieu carita tempat pan urang jadi lamun urang nyaritakeun hakikat teh kos kitu tah tempat mana kok urang hayang gegeraan aya naon di jerona ketika urang embung ka masjid padahal tempat mulia kok urang embung ka masjid aya naon ketika majelis taklim mulia tempat eta teh kok urang embung ka majelis taklim aya naon datang mah datang ke pengajian tapi di handapeun tangkal Ambon we betah didinya aya kuntilanak masalah teh kuntilanak bikana taunya lalakina teh betah nah aya naon di diri urang ketika aya masjid urang teu betah asup ka masjid aya naon di diri urang ketika geus asup ka masjid hayang gegeraan keluar aya naon di diri urang aya majelis talim kok embung ka majelis aya naon di diri urang ketika geus asup ka majelis talim kok hayang gerak keluar kuari di imah urang boga kamar khusus betah jasa di kamar teh lantaran aya pamajikan urang tempat curhat zahir batin curhat luhur handap tah guari orang boga kamar tesakeun jangka waktuna 1 tahun 2 tahun di awal nama orang telah leng-leng ibadah teh kabelah dieu ngeunaheun istiqomah di kamar eta teh bisa tahajud bisa salat hajat kemudian bisa salat duha di kamar eta teh aya kenikmatan di kamar eta teh kunci ke urang kamar ngeunaheun jasa ta eta kamar teh henteu sambarangan di kamar eta nu mantak abuya selalu di dinya bae boga kanikmatan data di dinya secara zahir malah sapira bangunan kos gitu tapi secara batin di dinya aya kanikmatan nyana dibukakeun hijab antara dirina jeung Gusti Allah aya lazat ibadah sabodo sedek nulikeun deuk teu sedek nulu zeuk teu sabodo aing mah aing di dieu bae aing aya nikmat eta tempat teu sembarangan. Nah kitu kene kamar urang ketika kurang dipake terus ibadah malaikat datang hadam nah malaikat ibadah mah terus ka urang ke kadang-kadang ngahudangkeun ka urang geus lila mah urang teh sare ieu geus waktuda ieu jam 2:30 biasa hudang can hudang ke dihudangkeun ku jana teh hudang bareng hudang jija pocong orang tetangga nu paeh sial das moal eta teh aya hadam urang biasa karasa kurang karasa suku teh dikitu-kitu urang usah ulah sieun eta hadam urang terus urang ibadah mantep nah kuari geus maca Quran urang maca Quran teu sakabehna Quran nu ku urang dibaca teh aya lazat teh aya hiji-hijina ayat nu nikmat ka urang di mana urang maca Quran bari tadabur ketika aya hiji ayat anu menyentuh terserah ku Allah dibukakeun hijabna ayat mana macam-macam kumaha wali Allah bae mungkin bae ketika maca Yasin wal Qur'anil Hakim Allah mere hijab blak di dinya eta ayat teu sembarangan pastinya mengulang lagi ngeunaheun ayat eta teh aya kenikmatan tersendiri batur geus teu nyahoon dibaca ku batur ku kumaha ge sabodo aing ngeunaheun jasa aya anu wa man la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un ngeunaheun di dinya teh ta eta bae dibulak-balik bahkan aya hiji waliullah salatna salat eta baca eta nya nama salila hirup eta bae
lantaran eta keur dibukakeun dibaca dibukakeun hijab geus moal leuwih moal aing moal macan nu naon deui eta bae kajen kumaha ge eta bae ngeuneum eta bae geus nama aya waliullah anu pas dibukakeun hijabna lazat teh jeung Gusti Allah teh surat hal ataka haditsul ghasyiyah wujuh yawma idzin khasyiyah amilatun nasibah tasla naran hamiyatan tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'am datang kadinya teh dibukakeun hijab ku Gusti Allah teh geus datang kadinya engke rakaat kadua eta deui engke babacaan unggal page bismillahirrahmanirrahim hal ataka haditsul ghasyiyah lantaran ngeunaheun jas engke ge aya nu menta cai ge hal ataka haditsul ghasyiyah manyur lantaran nyana kerasa jeung Allah pananu nyageurkeun teh Allah sedengkeun nyana boga rasa keur babarengan jeung Allah nyana teh boga rasa eueuh nu aya mah Allah teu kudu dijampean fuh hah ada cai nyeri beteung fuh hah tanyakeun kumaha eta paeh dewa baca agar baik tah eta lagu kitu terus be ayat-ayat nah babacaan nu mana anu nikmat engke dibere urang zikir sesuai jeung petunjuk guru awas tarik napas la ilaha illallah tarik la ilaha terus kadituna la ilaha illallah la ilaha illallah pan zikir teh endek lalaunan teh hartina mah endek teu gancang-gancang la ilaha illallah la ilaha illallah lalaunan sorangan la ilaha illallah la ilaha illallah engke beda zikir nu geus dimorokobahan jeung ditapakuran mah ketika maca la ilaha illallah teu aya pangeran nu wajib disembah Allah naik teu aya nu dimaksud inggal ti Allah naik deui eueuh nu dituju kecuali Allah eta teh geus ngumpul sagala rupa dikencengkeun kan la ilaha illallah ulah di eraban hakna lamun kenceng mah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah urang dek cepet teh la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah engke aya ngeunaheun teng ngeunaheun jam sabaraha pernah ngeunaheun keur zikir nu mana pernah ngeunaheun aya zikir lambat diberengeun bakal lambat bae kana jelema artina lolobana lambat bae aya nu diberengeunahna teh keur kenceng bakal kenceng lolobana zikir teh eta urang mah jal lambat teu ngeunaheun kenceng teu ngeunaheun emang urang mah kos kitu nah aya jelema dibere lambat jam sabaraha kadang-kadang teh nya mah zikir teh jam 11:30 mandi ngala wudu langsung cicing diuk sigrep kunci jam 11:30 berang saat batur macem-macem di pasar di kantor di jalan nu kempres ban segala macam geus macem-macem lah jam 1 nya nama di kamar sorangan la ilaha illallah la pepegatan jeung alam sekitar nya keur jeung Allah kok jam sakitu sih pernah menemukan jam segitu teh keindahan kenikmatan akan diulang lagi jam sakitu aing mah pernah manggih ngeunaheun amat zikir teh kos kitu kunyana waktu diberengeunah ku Allah teh diberengeunah kumaha silana kumaha sikapna kumaha cara zikirna bakal ngulang sorangan nyana bakal ngulang sorangan geus pernah dipanggihan kunyana seperti eta jeung batur bakal lain deui kangeunahanana mah sarua ngan beda tingkahna atuh salah teh mah kos kitu mah sieun mah jam sakitu diberengeunna mengulangi deui diukna kos kitu carana kos kieu si itu mah lain keur ngeunaheun teh tengah peuting diukna kitu-kitu aya nu ngeunaheun bari nangtung zikir teh bari nangtung zikir teh pernah dibere ku Gusti Allah aya hiji waliullah kieu keur ngobrol beta jeung jelema dibere taufekna ge harita ku Gusti Allah tak we ka jero hatena teh Aisyah ngobrol jeung makhluk aing tilok husu ai ka aing mah Aisyah jeung makhluk husu amat keur ngobrol kitu tah dibere aja heueuh nya pepegatan langsung tah harita kene keur jeung tamu-tamunya nanyana eta engke terulang teh kitu bae aya kangeunahan waktu diuk di dinya teh nikmat deuk aya tamu deuk eueuh geus bae diuk bae di dinya mantap senyata
saya jelema nu diuk bae kos kitu teh bari ngabaso sih eta keur ngeunaheun eta je eta lah terserah dirina masing-masing nu pernah dibere ku Allah keur kumaha mangga aya jelema ieu guguru sageusna guguru tarekat maksudna henteu bisa nyana kholwah teu bisa hese amat ieu kholwah teh lantaran nyana berkecimpung di yayasan teu bisa atuh lantaran setahun 2 tahun 3 tahun teu bisa Allah mere penyakit stroke teu bisa lempang kuari nyana di kamar bae sakjadana aing mah ieu diobatan moal diurut moal endek ibadah bae ka Allah lantaran sakalian boga ti guru lah geus bae kholwah bae nyana terus bae bisa ya kacai mah sorangan ngarayap-rayap geus anak-anakna kabeh dek mau ka rumah sakit moal abah mah geus kumaha Allah bae dek teh nu ngurut henteu terus bae nyana zikir bae selama 7 tahun aya nikmat ngeunaheun amat ti horeganan Masya Allah Gusti tambah deui panyakit abdi Gusti panyakit tambah deui ku ngeunaheun di jero panyakit horegan aya kalimatan saat jana dibere stroke dipake zikir ka Gusti Allah Allah mukakeun hijab antara dirina jeung Gusti Allah secara lahiriah pamajikan jeung anak dedeuheun jeung nyaheun hayangeun mawa ka rumah sakit tapi di satu lain nyana ngadoa ka Allah Gusti tambah penyakit abdi sebab ngeunaheun dasa meureun mun ditambah penyakit tambah heunah ka Gusti ji atuh deui kumaha deui teh rahasia pribadi teh urang boga pamajikan hideung tapi ngeunaheun kada hate nya pendeknya hideung cak kabehan teh cak dulur-dulurna pegapkeun sia mah jak asep jak sugih aing siap deui neangan deui he teu ngeunah rupana ora pira tapi rasana itu pribadi itu gitu sih rahim di kumaha tuh atau tuh bisa dikitu-kitu jangan puguh nugilis jangan puguh nun molek dan lain sebagainya bisa ngahibur dirina tapi iya mah geus jelas hideung nyungir pendek beke tapi kok ngeunaheun ka hate kumaha ngeunaheun anak ketika nyana neuk mandi dibawa ke nandu ketika manehanana isuk-isuk hayang kopi apa hayang susu dibawa ketika dek mamana sendal dan lain sebagainya ketika dek sareke dipangebutankeun heula ketika dek sareke pamencetankeun heula ketika servisna pohara iya teh mah hasa ninggalkeun ala kan nu kieu bae masyaallah kutang geus ngabeldeh ti heula kadang-kadang jeung nu geulis mah muka kutang angel datang ka turun deui temperatur aduh Gusti Allah ji atuh hideung tinggal hideung aya nyana senangin agung geus mantap kolot mah hebat mah sia bahagia jeung pamajikan sia alhamdulillah geus abah mah ngadoakeun bae padahal hate abahna mah teu resepkeun ka awewe eta maksudna teu saimbang amat sia mah jak tasep kos bapana waduh tapi ternyata boga iya tuh jodohnya terhibur atuh geus ulah sok ajul dihihileudan ieu mah dihihileudan aing aja nyeleusit teu sregep pasana lah kawinkeun bae ku abah aya keneh loba keneh eta mah geus tinggalkeun we teu jadikeun nu kadua katilu abek kolot blon eta kolot atuh ku batur geus terhibur jiran atuh geus nah ieu hiburan hate engke dibere ku Allah tanda hiburan karomah ngaranna setiap jelema bersyariat bagus engke kadeuleuk ku batur teh wah hebat amat salatna lain rapih ketika ditorekat engke bakal kadeuleuk andiutna jeung hilimna ketika engke jadi wali dibere karomah jangan hibur dirina bahwa dirina diangkat jadi wali dihibur ku Gusti Allah karomah teh hiburan kos para nabi dibere mujizat dihibur ku Gusti Allah hiburan para nabi para rasul dibere mujizat hiburan para wali dibere karomah kumata diantarana mundahar gembul teh subuh-subuh eta karomah eta campur genderuwo macam-macam karomah nu dibikeun ka para wali hanya dirina lah nu ngarasakeun makin dibere karomah dihibur ku Gusti Allah makin tambah keyakinanna ijah heueuh
ijah makin loba karomah makin embungnya ngadoa ka Gusti cabut karomah abdi cukup abdi mah teu kudu dihibur ku karomah abdi mah abdi bae kanyahoan ku Gusti ulah aya nu nyahoan boro batur pamajikan jeung anak ge kapangkat abdi ulah Gusti cukup abdi bae jeung Gusti cabut karomah embungeun teh dibere karomah teh wali asli mah aya urang mah teh tuh ai teu terek ditawar ha eta can sakumaha encan sakumaha eta golok sakitu pojeunna bedil ka aingkeun aing mah ngebul ajo bae jadi tembong-tembong eta mah karomah cisoka mah kos kitu mah nangawirid atawa make pelor jeung cau Ambon ajo diangsurkeun ka luhak tahan kapaciri cedik tawa sunggunan tamah pas gitu mah nu boga karomah make tiga haji wali mah dibere bae ku Allah pasti tah mah geus dibere bae geus aya bae engke nyana ge tercegang kok kitu kok kitu menta ka Gusti ulah Gusti jadi nyana mah lamun ditoler-toler ku masyarakat teh dianggap jelema nuhun alhamdulillah teu kanyahoan ketika aya jelema henteu nanya ka nyana alhamdulillah ketika nanya mah nanya bae tapi henteu ngahormat alhamdulillah rabbil alamin aing teu kanyahoan ku Gusti Allah tah eta bungaheun nyana mah aya urang mah lain budak kapangijieun aing nanyana mamang bae pan aing kiai goblok gebudak oh gebudak aing kiai sia kunaon mang haji deui puyang aing mah kasia tah itu kapangi di jalan sasalaman kos babaturan aing teh hayang kapangi jeung saya teh kunaon kadaanan cium tangan mah tuh ieu mah kos salaman kos kitu bae resep aing mah bejakeun cium tangan kitu eta mah kiai Golkar tau kos kitu mah jelema anu deket ka Allah makin teu kanyahoan ku batur makin teu dihormat alhamdulillah makin teu disebut alhamdulillah rabbil alamin makin ditoler-toler alhamdulillah geus ngobrol lagi jeung budak hayu jeung kolot hayu jeung nini hayu komo jeung randang orang madoy eueuh jarak sebab naon geus teu kadeuleuan manusia nu kadeuleu eta adalah hamba Allah aya Allahan geus saya ka Allah nah kuari geus tina babacaan wa kadzalika tafdilul azkar bihadzal makna wa tafdilu ba'dus shalah 'alan nabi zikir-zikir nu mana anu ngeunaheun di dinya aya kautamaan doa nu mana nu ngeunaheun ka dirina babacaan nu mana nu ngeunaheun ka dirina shalawat nu mana nu ngeunaheun ka dirina aya jelema dibere dalail ku hiji kiai bebejala ka kiai hakikat mama ulah abdi geus ijazah dalail di kiai anu haju kuari dibaca bae ku abdi asana teu ngareunana ulah dibaca ku sia ulah cak mama ulah ini cenah geus ijazah makana ijazahna ijazah wajib kajeu ijazah wajib tinggalkeun edan sia maca dalail teh lain nikmat malah puyeng atuh tinggalkeun haju kudu baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi eta bae sia mah lantaran percaya aja kiai hakikat tinggalkanlah dalail kuari dibaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad nanya deui ka guruna ka guru hakikat teh anu dianggap hebat kiai maca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina sabaraha ulah loba-loba 7 bae sitik amat cenah hayang kene ge 11 kiai hayang kene 40 hiji kiai hayang kena enggeus edan sia ke edan Allahumma sholli teu bagus Assalamualaikum waalaikumsalam kiai cenah ieu kaganggu kunaon tadina ieu ngawirid waqiah oh mabok waqiah pajore eta jelema mabok waqiah ieu ge jore mabok dalail masa mabok sholawat jeung Quran moal ngamabokeun moal ka jeung kumaha geus jamin pandalail teh sholawat Al-Quran teh kalamullah moal aya anu edan ku maca Quran moal aya anu edan ku maca sholawat edan maca Quran edan maca sholawat eta hayang bae ngeunaheun embung jeung jelema eta edan Quran ari ieu mah edan walah waweuleuh lain Quran dirina kosong teh ngan kebenaran keur maca Quran ulah disalahkeun Quran moal Quran mah moal kuari cenah eta keur ngawirid in ra'aitu ada asar eta mah gedean pelet anu dimaksud daripada Quran atuh sia teh itil di pelet Quran sakitu mahal pake ngawirid nu bau bohong
nu nyahoeun mah kajeun teuing itu dalail tinggal dalail lain teu bagus dalail teu cocok jeung dirina. Begitu dibaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad encan kebel macana teu kebel bebeja kiai ku ngeunaheun teh awak hararampang atuh pasti hampang nya macan ngan 7 heuh. Sebab diri siapa cara aya maca dalail. Dalail mah kudu kontinu poe Jumat, poe Sabtu, poe Minggu bang awas ya dikutuk ku sahibud dalail. Mun teu dibaca awas. Sajelema nu geus kabiasakeun maca mantap aya 2 tahap dalail teh. Mun teu dibaca eta lah didoakeun bakalna kadeleuna walah wah weuleuh. Lantaran aya syarat-syarat jeung kaistiqomahan anu kurang. Bahaya kos hizib ripai, kos hizib nasor sing hade tete kos karar itu termasuk dalail. Geus ieu mah ringan-ringan bae. Mun urang yang sugih maca waqiah teh kudu jeung doa-doana, lamun jeung doana ijazah kosong ngaranna. Aya doana babari teh mah doa kos kitu mah. Nu penting mah urang mah asal deuk geus baca waqiah engke geus sugih sorangan. Ji atuh ulah haju ngadadak kakaraga 3 baca waqiah haju hayang sugih bae. Tikuari macana waqiah salna mesare baca salna mesare ke 5-10 tahun karasa oh jaheung ngeunaheun nikmat jasa mantep mun dagang maju dagangna mun tani maju tanina atawa urang kumaha ge dijamin bae geus ku Allah eta urang teh istiqomahna. Nah ieu wirid sholawat nu mana nu ngeunaheun ka urang ketika urang ngeunaheun di dinyalah aya keunggulan geus ieu awak urang wadah masjid wadah gunung-gunung itu wadah waktu ge wadah wiridan ge wadah kemuliaan jeung darajat urang di mana urang keur pasna eta di dinya keur dibere kanikmatan. Urang ayeuna wirid kapasrahan urang ka Allah, masrahkeun diri ka Allah, wiridna teu hayang nanaon. Ketika mata ceuli irung dipasrahkeun ka Gusti Allah, asa lain urang, asa Allah bae. Urang teh asa didieukeun dilempangkeun, asa urang dikicupkeun didengekeun ku Allah, engke bakal dibere ngeunaheun ku Allah tret. Poho ngeunaheun zikir ge la ilaha illallah asa di mana? Nikmat. Gan eta hayang terulang deui hese. Hese kapasrahan urang nu pol di nolkeun sama sekali nolkeun diri urang teu sambarangan mentak ge berangkat deui tah nya ngadoa ka Gusti kon teu terlalu dibere henteu terus dibere cek Allah aing ngresep ka sia mun cara ngorandang mangorandangna waliullah ke sabulan dibere sabulan teu sabulan dibere sakali ke sabulan dibere sakali deui sabulan ngan dibere sakali kanikmatan nyana bebeja ka Gusti ketika dibere kanikmatan unjukkan Gusti kok abdi diberena sabulan sakali cak Gusti mun cak bahasa urang ilham aing resep ka sia mun cara ngorandang mangorandang tak ka aing neuleukeun ngorandang sia aing resep mun cara naik mah morosot deui naik deui morosot teh teh aing ku sia aing neuleukeun sia naik morosot resep tah eta geus kitu teh resep biasa tah urang lamun boga kabogoh tah urang teh ayeuna nyili bae kabogoh urang neangan tah urang teh ku di teanganana resep. Waduh neangan ka unggal jelema nyanana nyumput bae neangan ka dieu tah eta teh indah jasa waduh asa jadi raja koang-koang di teangan tak aing teh resep di teangan aku sia asa bener aing teh ieu teh dipake dade dipake kanya asa jadi mutiara lamun urang bobogohan buka bogo urang teh neangan kesel urang cenah bogo pan teu neangan heran aing mah berarti ieu mah wah kamu plase ieu mah ieu asana cinta monyet ieu mah ieu ih lain cenah cinta kebo gitulah lamun urang dibanding-banding moal aya anggeus dah nyaritakeun hakikat ayeuna ku urang dicontohan ka kahirupan urang teu beda ngan hana sekedar supaya kaharti bae kitu jeung kitu tah Allah teh nu mantak aya 40 ilham nu dibukukeun ku Tuan Syekh Abdul Qadir lamun Kangjeng Nabi mah mukjizat Quran bentukna mun Tuan Syekh Abdul Qadir mah ilham dikitabkeun aya tek-tekna tah kula keur bisa irham jeung Gusti Allah anu dibere ilham ku Gusti Allah anu aya kitabna na etalah para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala
ala seakannya na ngobrol jeung Gusti Allah. Nah gitulah keunggulan tempat, gitulah keunggulan zikir, gitulah keunggulan maca sholawat. Nu penting urang sing loba zikir, loba babacaan ka Gusti, loba maca sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babul hali wallah